Aduh, tilu poe dan jahar. Tak aya imah sugan dibere ku tukang buka imahna. Aduh. Pak, Apa? Pak, mentu sedekahna. Pak. Aduh. Nanaon? Poe cenah. Oh, boga duit, teh gajian. Ge bae. Ge bae teh gajian. Wih, saya itu. Wih, kurang, enak. Kurang. Andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Harap ampunkan hambamu ini. Dan dia maka ujang lain. Dan ini masak. Balik. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Ada. Bang Alek, ini sangu aing eta. Ya Allah bihai, ya Allah bihai, ya Allah. Lain pan Bang Alek kori mah kieu kunaon gitu. Ih, pas nyokot duit Mang Ujang orang katabrak harita. Oh, Mang Ujang. sabar baiknya. Emang kuari mah sukses gitu. Alhamdulillah kori mah Bang Alek urang boga perusahaan gede kori mah dealer. Aya teh urang nu mere kamari. Kieu ja urang akhirnya jadi sukses gitu. Gitu. Mun aya barokahna kori mah gitu urang. Duh, ampura ya Mang Alek karena Mang Ujang pernah nanti ngehina Mang Ujang, tidak ngehina ngusir. Teuing ngeus manggeus bae Bang Alek gitu. Ampura ya nya. Teuing geus teu bakal lama deulah diungkapkeun deui. Ngurahkeun ku urang ka panama lah. Ari kuari Bang Alek teu ka mana? Kuari mau tujuan orang di Mas Boga, kuari mah. Oh, ari nu kerja ka mana kitu? Geus bangkrut, ketipu orang ku karyawan. Oh, geus sabar bae burung ari kitu mah. Namun, Lain kieu bae. naon Baik dia? teu ngilu ngurusan jeung urang. Urusan naon ieu nya? Pagawean dealer. Oh, pegawaian atuh hayu bae orang mah siap bae ari cager mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Pilih-pilih teh lah Pak, nyarang motor mah. Enggak Bapak, pilih-pilih aja motornya nih, yang mana? Silahkan Pak. Yang cocok nih. Pilih-pilih baik Pak, yang mana? Coba. Nih yuk, mau dijajal? Coba. Oke. Oke dealnya. Oke. Pak. Alhamdulillah ya geus aya nu meuli hiji mah ya. Alhamdulillah bae.